Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, dina dangat ayeuna urang medar di Carepon tina majalah Campaka nomor 28 tahun 1860 genap. Carepon anu baris kapidangkeun judulna Nu Sok Nelepon. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Harnaeni Hamdan HS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Keur ulang kuring teh maca majalah ari kirining teh telepon ngirining rada ruas oge, tapi cag bacaan kuring ditunda tuluy ngangkat telepon teh. Halo, ceuk kuring sanggeus telepon diangkat. 0152 genap ceuk nu nelepon. Betul? Dupi neni aya. Abdi pisan, mangga aya naon? Kadenge nu nelepon teh seuri. Saha teh ieu teh nya? Ceuk kuring bari rada heran. Lah, piraha ku hilap deui. Laras, saha teh nya? Nu sok nelepon meh unggal dinten teh geuning. Muhun, nanging da seueur nu sok nelepon ka abdi teh. Saha teh ieu teh? Tah muhun, nu sok nelepon pang sering-seringna saha cing? Lah seueur pisan, nanging ieu saha? Ceuk kuring rada nyeuneu bakat ku teu kuat ku hayang nyaho saha-sahana. Nu palai kenal kaneni teh geuning. Pokona mah nu sok nelepon pang seringna weh. Muhun saha teh atuh nya? Nu kamari naroskeun saha namina nu indekos di bumi neni teh geuning. Ceuk kuring bari rada bungangang. Manehna teh sok mineng nelepon nanyakeun itu ieu, nanyakeun asal kuring ti mana, nanyakeun sahanya ngaran kuring salengkapna. Loba weh nu ditanyakeun teh kalawan make siasat nanya nu diplomatis. Nepi ka kuring sok kabelejog ngajawab samistina. Padahal kahayang mah teu kitu. Kahayang kuring mah saencana manehna nyebutkeun saha-sahana manehna, kuring moal balaka saha-sahana kuring. Tapi ceuk kuring tadi manehna teh diplomatis pisan dina ngasongkeun pananyana, malah oge manehna teh geus nyaho pisan saha-sahana kuring. Da eta bae lamun pananyana dijawab bohong manehna oge nyahoeun gaya basa nu ku manehna diasongkeun ka kuring. Estu merenah jeung taya cawadeunana. Nepi ka antukna, sanajan nepi ka waktu ieu kuring teu nyaho saha manehna, tapi kuring resep ngalayanana. Dupi ayeuna marna aya ceuk nu nelepon. Teu aya nuju damel. Tabu sabaraha wehna nen. Biasa we tabu 2 siang. Manehna nu mindeng nelepon kuring teh kamari nanyakeun saha ngaran nu indekos di imah kuring, ku kuring teh dikoretkeun, ku kuring dibejakeun samistina yen ngaran nu indekos di imah kuring teh nyaeta Marna, digawena di anu asalna ti anu. Manehna nu sok nelepon kuring teh nu ayeuna keur nelepon kuring pisan teh lamun disawang tina lagam basana moal aya nu nyalahkeun pamanggih kuring yen lagam basana lagam urang Jawa Tengah atawa Jawa Timur. Tapi edas matak heran sok sanajan lagam basana lagam basa urang Jawa Tengah atawa Jawa Timur oge, tapi lemes jeung teu saralah. Moal salah tangtuna oge memang manehna ngahaja diajar basa Sunda kalawan nepi ka biasana. Ngan hanjakal eta nu keur nelepon jeung kuring ayeuna teh bet ngarusiakeun saha-sahana, di mana matuhna jeung ti mana nyaho nomor telepon kuring. Malah tug nepi ka nyaho ngaran kuring pisan. Hal ieu nu sok jadi kapanasaran kuring lamun keur ngalayanan teleponna. Sanes nen, dupi sareng Marna nu indekos di bumi neni teh aya hubungan naon? Ceuk manehna nanya deui. Teu ngartos abi mah maksudna naon ieu teh? Muhun neni, sareng Marna teh kagungan hubungan kumaha? Nah, kagungan hubungan istimewa atanapi biasa bae? Biasa we. Tos laminya indekosna teh tos bade ka 2 tahun ayeuna. Sok ngarepotkeun tara? Henteu. Neni resep ka anjeunna. Tangtos we mergi upami abdi gaduh hal nu teu ngartos sok ditaroskeun ka anjeunna. Hal nu teu ngartos kumaha kitu? Upamina
upami abdi mendak kakirangan dina mayunan soal-soal pekerjaan rumah ti sakola. Oh gitu, pinter atunya marna teh. Laras nurutkan pandangan neni, marna teh ganteng. Begitu kaharti kana pamaksudanana naon sabab napang na manehna nanya nepi ka lebah dinya. Naon maksudna sih? Mohon sur pandangan neni, marna teh kasep atana pinte. Kalawan teu ragu-ragu kuring ngajawab. Cekapan we nya simpatik nya teu baragajul. Kuotan, laras jawab kuring. Atau upami kitu mah neni teh kata jewe nya, ah duka atuh, tembal kuring bari rada gugup ngajawab kitu teh. Naon sih maksudna naroskeun hal eta? Ceuk kuring. Rada curiga atuh da. Curiga kumaha? Manehna seuri. Kieu nen geura maksud sok nelepon ka neni teh margi ku hoyong pisan kenal ka neni teh. Atuh sumping we ka dieu da moal kumaha ari laras kagungan maksud nu sae mah. Nya eta atuh da curiga sareng sieun. Curigana bilih salarasna neni teh memang kagungan hubungan istimewa sareng marna teh. Ari sieuna teh percuma bae. Palai kenal mah tak aya pamengan atuh. Laras nanging bade ditalungtik heula ah. Nalungtik naonana? Is eta marusia cuk anu nelepon. Sanes kitu kieu gara abi tos sering nampi telepon ti sadarek teh. Cik atuh aya nama nyarios saha atuh sadarek teh. Di mana nyalinggih sareng terang ti mana nomor telepon abi teh. Cuk kuring bari rada gemes. Ah, eta mangke bae kapayun. Klik telepon diputuskeun ku manehna. Baku ari geus kitu teh di mana kuring nanyakeun kitu. Manehna sok megatkeun teleponna nambahan rasa gemes jeung keheul oge penasaran. Kuring ge ari geus kitu mah teu bisa kumaha nya telepon teh ditunda deui. Pas sore basa Kang Barna nu indekos di imah kuring teh diuk dina kursi di hareupeun kuring bari maca majalah. Kuring maksakeun nanya. Kang Barna kagungan rencangan pamegat ceuk kuring. Kumaha nen? Tembalna bari ngecagkeun bacaanana. Kagungan rencangan pamegat? Ari neni nya seueur atuh. Saha nu ningal nomor telepon di dieu? Ah, nya seueur. Di antarana aya urang Jawa Tengah atanapi Jawa Timur. Oh, oge seueur. Kang Barna mencerong banget kuring tuluy imut. Naon maksudna neni naroskeun hal eta? Nah palai kenal kitu. Soklah nu model kumaha? Ih, sanes kitu Kang. Nanging sok aya nu nelepon sering pisan kalawan tara kersa balaka saha-sahana. Kuotan ari kitu. Muhun ari neleponna teh aya we nu ditaroskeun teh. Ah rupi-rupi weh. Naroskeun naon wae saurna. Ah seueur weh. Nanging henteu ari teu pikaresepeun mah. Ngan edas menit benten bae sareng polisi nu nakonan hiji sakitan. Oh, kuotan. Leheng deui saupami balaka saha-sahana mah. Daya mah unggal ditaroskeun saha-sahana. Celek weh telepon teh dipegatkeun. Das ku araraneh. Nyata atuh. Suantana kumaha? Sok nganggo lagam urang Jawa Tengah atanapi Jawa Timur. Seueur rencangan akang ge urang ditu teh. Nanging sahanya keun lah urang Paluruh. Muhun Kang cik taroskeun upami kapendak teh. Naon kitu maksudna? Tangna sok nelepon tapi alim nyebatkeun saha-sahana. Keun urang Paluruh lah. Teu burung kapendak geura ceuk Kang Barna bari tuluy cengkat muru ka kamarna. Isukna basa kuring balik ti sakola telepon teh geus ngirining deui bae. Panyana lain keur kuring borok rada hoream ngangkatna. Sing horeng lain keur sasaha. Nen, ayeuna mah wani lah ka neni teh. Cenah ceuk soratina telepon. Saha ieu teh? Nu biasa nu sok nelepon pangseringna ka neni. Beuh, teu salah nu kamari nelepon deui. Wani kumaha? Tembal kuring. Nya ayeuna mah jelas marna sareng neni teh taya hubunganna naon. Nu mawi bade dongkap ka bumi neni. Mangga bae atuh
iraha bade sumping teh engke bae saupami di bumi neni teu aya sasaha har. Nah kitunya tembal kuring bari beuki heran supados laluasa kanenina naon sih maksadna engke oge uninga lah. Rek nanya deui kuring teh tapi telepon kaburu dipegatkeun deui ti dituna bedeus beuki panasaran bae hate teh. Keur kuring ngajantul kapangaruhan ku nu nelepon teh. Mamah kaluar ti kamar tengah. Kunaon nen? Eta tah nu sok nelepon aya geuleuh geura mah. Nah kumaha kitu? Ku kuring dicaritakeun imut pisan ngeunaan nu sok nelepon teh. Boa budak baragajul ari sok kikituan mah. Iraha cenah rek ka dieuna teh. Kade ati-ati nen. Duka iraha-irahana mah. Tapi naha nya kumaha tara kabeneran katampa ari manehna keur nelepon teh. Nuhun mah jeung terangeun bae deui ari abdi aya di bumi teh. Ti harita kuring boga rasa aneh, rasa nu 180 derajat tibalik ti rasa nu dipiboga samemehna nyaeta rasa ngewa jeung curiga ka lalaki nu sok nelepon teh. Ngewa lantaran eta nu sok nelepon teh bener-bener ngulinkeun pisan ngaganggu kuring lamun keur aya di imah. Sieun lantaran manehna kungsi nyarita yen rek datangna teh lamun di imah kuring keur taya sasaha. Mana kitu oge meureun manehna teh boga maksud teu hade, da mun maksud hade mah moal kitu tangtuna ge. Sakali mangsa mamah ngadon arisan di imahna ketua perkumpulanana. Da mamah teh jadi anggota hiji perkumpulan nu lubiung dina hal sosial jeung kasejahteraan kaum ibu. Can aya meureun 10 menit ti mamah angkat telepon teh ngirining ku kuring teu talangke deui. Buru-buru diangkat. Tetela nu nelepon teh lain sasaha deui tapi nu biasa sok nelepon teh nu ayeuna mah dipika ngewa jeung dipikasieun ku kuring teh. Abdi terang di bumi neni ayeuna teh aya sasahanya cenah daria kalawan sora nu angger make lagam urang Jawa Tengah atawa Jawa Timur teh. Dina hate kuring nyarita yen bener pisan sabab Kang Marna ti tadi keneh indit cenah rek ka imahna Dodi sobat sakantorna. Aya nu ngarencangan puguh ge tembal kuring ngabohong. Saha? Kang Marna? Di dia oge terang lah. Mana mah teu aya. Kuring reuwas bet geuning nyahueun si eta teh. Terang ti saha? Is eta marusia. Da ayeuna mah janten dongkap ka bumi neni teh. Saena mah tong ayeuna lah rarepot. Rarepot kumaha? Rarepot we sareng moal laluasa deui. Margina Kang Marna ayeuna nuju ka bumi rerencanganana tetebih ti rorompok abdi. Engke upami uningaeun aya tamu ka dieu Kang Marna tangtos meuli. Marna mah kapan teh aya hubunganna naon? Mun nya nganggo uih saupami ningali aya tamu ka bumi neni. Tangtos curigaeun geura. Da ayeuna mah sareng Kang Marna teh teu sapertos nu atos-atos. Ayeuna benten deui. Benten kumaha? Kuring beuki nyeuneu ka manehna lantaran kakeheul jeung kangewa teh asa tambah kandel pisan pok kuring ngajawab. Bilih teh terang ti kapungkur ge Kang Marna teh sanes nu sanes nanging tunangan abdi meulih moalami deui oge. Nikah tembalna motong ucapan kuring. Laras ceuk kuring pasti sanajan sabenerna mah bohong pisan. Teu percanten mangga we taroskeun ka anjeunna. Neni ngabohongnya naon sih maksana nganggo ngangkeun tunangan kamarna ayeuna mah. Da laras atuh bohong lah. Laras tembal kuring kalawan sora nu nyeuneu. Bohong antosnya nen abdi bade dongkap ayeuna. Entong bade antos we. Klik telepon teh diputuskeun deui. Kuring ngajangjan ayeuna rasa bingung ngampar dina rarasaan kuring kasieun jeung kangewa ka manehna beuki kandal beuki mural. Teu sudi disemahan ku manehna teh teu sudi. Tapi manehna bieu nyarita rek datang sakedeung deui di imah ngan kuring wungkul. Narasa sieun teh bet beuki ngekeuweuk wae. Rek nyusul Kang Marna we ka imahna Dodi da teu jauh ieu.
ngan kahalangan ku 5 imah. Geus gilig niat kuring teh lantaran sieun tapi karek gerek ngunci panto. Da imah rek ditinggalkeun rek nyusul Kang Barna teh. Kang Barna rentang-rentang ka tempo datang atuh teu tulus kuring nyusul teh. Sarta hate ngadak-ngadak bungangang. Kang Mar, enggal uih, enggal ceuk kuring. Kang Barna semunu heran mencerong barijeun bibirna muka. Aya naonen tembalna ti kajauhan. Enggal uih, enggal. Tapi Kang Barna kalah kaangger lempang bari make lengkah biasa seperti tadi ayam tur lalaunan. Kuring jeung Kang Barna anggangna pila kadar aya meureun kana 20 meter mah, tapi Kang Barna angger ayam jeung laun lempangna teh. Enggal Kang, enggal. Kuring teu puguh rarasaan sarta teuing kakuatan naon nu nyurungkeun kuring harita. Kuring ujug-ujug lumpat muru manehna. Muru Kang Barna sanggeus deukeut tuluy leungeunna di jawang ditarik ka imah. Aya naon nen? Ceuk Kang Barna. Ah enggal uih ah. Harita kuring memetot manehna teu beda jeung hiji polisi nu ngagusur tukang copet nu rek dibawa ka kantor polisi. Tapi Kang Barna teu nyarita kalah seuri bari nuturkeun kalawan setengah lumpat da leungeunna dicekel ku kuring. Geus aya di jero imah, Kang Barna dibetot di sinadieu parendeng-rendeng dina kursi panjang. Kang Barna angger seuri. Aya naon ieu teh nen? Asa barareda. Ah keung, keung. Rencangan abdi Kang. Nah ya naon kitu. Kuring teu bisa ngajawab sabab ngapan kuring asa nutupan ti koro. Kang Barna nangkelkeun leungeunna kana tak-tak. Kunaon nen? Keung, ceuk kuring bari teu karasa saya kana dadana. Keung kunaon? Kuring teu ngajawab tapi terus ngatur ngapan nu teu pararuguh bari ngadedetkeun beungeut kana dadana. Engke deui upami mamah angkat Kang Barna ulah ka mana-mana. Rencangan abdi, abdi keung. Keung kunaon? Kuno sok nelepon teh. Kutan. Tidinya jep jempling. Kuring anggar nyang saya dina dadana sabab ceuk pikiran. Lamun nu sok nelepon teh datang tang turawaseun nepok kuring keur kikituan, tapi rarasaan deui. Kuring asa betah kitu teh sarta teu disangka Kang Barna ge ngantep malah karasa buuk di usapan ku Ramona. Nen, ceuk Kang Barna. Neni nyarios ka nu sok nelepon teh laras. Kumaha kitu Kang? Mohon tadi teh Neni nyarios naon ka nu sok nelepon teh? Kuring heran, kuring teu nembalan sabab asa teu ngarti naon maksudna Kang Barna nanya kitu. Nen, salaresna nu sok nelepon teh akang pisan, ceuk Kang Barna bari seuri. Kuring kaget sarta rek nyengkatkeun sirah tina dadana. Kang Barna, leres. Naon maksudna? Hoyong terang we. Nah saupami Kang Barna nyimpen rasa asih ka Neni, kinten-kintenna ditarima. Asa hararampang jeung lalega hate kuring harita ngadenge kitu teh. Teu nyana geuning hate Kang Barna boga rasa nu sarua jeung nu dipirasa ku hate kuring. Ah Kang Barna mah geuning swantena benten. Tang tos da Kang Barna nganggo lagam basa urang Jawa Tengah. Ah Kang Barna mah janten upami tos kieu akang terang yen upami akang mikadeuh Neni teu percuma. Tamat cenah ieu pamiarsa, sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.